Pusing aing sorangan wae. Hah, si botak tuh. Botak. Halo, Cap teh. Eta hulusnya juga hulu ndo gabus. Sawai sebleh. Batas solotan lagi. Mundak ya. Boy. Terus boy. Enak. Itu tuh. Lilis, kemana tuh? Naon? What you des? Sasa si Lilis. Buat gigis gede gini namanya. Oh. Ah, ini satu aja aing ah. Balik ah, aing. Kayak tajongnya. Nek naon coba balik. Aing rek ka main heula, soalnya perlu yeuh. Lah, uja gawe can menang. Aing kumaha deui lah. Uja tadi awewe gulis deh. Ilok dae ke jeung aing, beujeut beuget aing goreng. Sama aing tuh. Jangan ngomong ah. Mak, Naon? tadi orang ningali awewe geulis teh mak. Urang bogoh mak. Tapi orang minder mak, banget urang digoreng mak. Anak saha? Urang mana bleh? Ceedoh mak. Ngaranna teh si Lilis. Kumaha atuh mak? Bleh kayak ku emak diuruskeun, emak rek peperen heula nya. Kumaha teuing ari geus kieu teh. Puntangan tuh ku budak. Bogoh ka awewe, can boga naon-naon. Geus pararusi. Jeung deui pan nyaho sorangan anak aing teh beungeut lagi kos kitu pas-pasan pisan. Alah nya. Pulsa beak, mobil can disetoran, panen lila keneh, lila mah jogrog ge buuk lah, aing pararusi. Mending dia aing ka sawah malah tutut. Sugana gede duit Pararuyang aing lah. Lila ku aing tukun oge nya ka minyak lah. Si mami tuh naonnya? Hei! Mami, ngalamun bae esuk-esuk. Iya, aing mah bararinggung metakan ge nu nyulik-nyulik acan. Hayang gitu diculik teh Hayang. berat teman si mami mah. Ieu tadi mah kajenting make angkotnya kajeun kol buntung kajen mah di bawana. Penting mah kilok mah teh laku 15.000 acan. Waduh. Mami lamun urang usaha meh. Usaha naon? Gede, jutaan. Jutaan. Ho, nya atuh beres kos kitu mah. Aduh, jutaan mah ngadenge jutaan nya. Sia mami are ngadenge duit mah meuni kuatan molotot hejo siga gabus kasaatan. Nyahu ari ngadenge duit mah anya sok ceuli teh. Tahian. Ngadenge kenceng asana teh kanu ceuli teh ari ngadenge juta-juta teh kumaha. Ngomong-ngomong, usaha naon sih sebenarnya? Mami lamun jadi dukun. Untungna gede nih mi lumayan. Kajen bisa jadi dukun aing jadi satena geus. Saten. Asisten. Oh, eta anu dimaksud. Udah itu. Coba, ayo sore sok bari hoy nga. Ayo beda. Lucu. Goblok. Ingat ka budak mudung. Saya teuing aingna. SD Jadi geus aing geus siap aing. Aing surak asal ngadenge duit jutaan teh geus teh. nyanyi duit teh itu udah mata Tapi kabayang. Buat kabayang asal ngomong-ngomong duit ya geus. Oh, saya jadi Karena kan. masih gebet. Oh nya, jadi kan nya. Oke sore aing ke dieu. Ulah po. Heeh, sia. Nah, itu sekalian yang anda bukan. Bukan, kasih aing balik heula nya. Ada jalan nasi Tajong. Siap-siap sih nyaminya. Ke
aing mau sisieun heula nya. Nah, Sisieun maron. heuh eta. Heuh eta, heuh. Siap ya. Eta motor saha eta? Weh. Motor saha eta main bawa we? Usip. Mu batur. Heuh aing poho nyami. Tadi kan aing lompat nyaminya. Aing lompat ah. Demes tuh. Kenaon mes? Bumandar. Reka mana Bumandar? Biasa ngalah tutut. Oh, tali ulah ulang we. Ukur bingung kuku kita dah pikiran anak. Oh, si Able. Kunaon si Able? Oh, Dor, kuku eta kumaha da buah kahayang teh budak teh. Resep ka awewe, tapi uina minder da urang mah jelema teh boga. Aing boga kawawuhan. Jelemana sakti orang pinter, bisa ngancurkeun teh baja. Teh baja dia hancur. Geus ngilu ka ditu. Kitu teh teh baja dijolokeun doang, kuat hancur. Eta teh nyaan Bumandar sakti. Geus tulungan atuh urang bawa ka ditu nya. Hanteur urang, karunya si Ableh, urang enta syariat we sugan we eta we nyantol. Ayolah, Aya tuh Bumandar ah. ayo. Tah, si Ableh bleh. Ableh ka dieu yuk milu yuk. Kemana mak? Hai buru milu ayo jeung mah ka dieu. Urang yang syariat teh na, tapi yang ka awewe cenah. Saya tuh mak. Kamaran eta mundur. Rek ka dieu wa, rek ngalakeong. Buana yuk. Nih, siap Chan. Sok atulah sing datang ka dieu mah teh lah. Ti kaler ti kulon ti wetan ti kidulna sing ditarapikeun ka dieu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buluk kukus manyan kumaung. Undur tikus datang mau. Isri. Masuk. Aya, Bu. Aya, ayo. Ayo nungguan luarnya. Besok ayo asup we. Kajeronya. Ayo. Aduh, ini sana heula. Aduh. Sampurasun. Sampes. Kieu amat mak. Ini aya turup saji kieu mak. Ih mah dukun apa dapur umum mak? Emang gak cara. Mak. Dukun apa tukang sayur mak? Lah omong cicing. Sakti manehna mah sakti. Ieu kios kieu amat tempat Mbah. Ieu buat kaceng celengan ieu. Oh, apaan ieu? Lagi yang celengan. Bising hayang umroh pangkos batur. Tong seuri neng tong seuri. Teu meunang nya Mbah. Teu meunang. Maaf nya Mbah, paralun. Kudu sarius di dieu mah, kudu sarius. Paralun nya Mbah. Bit. Mbah, beneran Mbah eta beuki uing limun. Uing haus. Geus, ulah. Encan dibayar masalah ieu. Teu meunang aya. Nuri lah ieu mah teu meunang aya. Geus menang Mbah ngarang. Neng, maksudnya yang sebenarnya ka dieu nya?
Iya mbak, anak uing si Ableh bogoh ke awewe tapi na minder. Kumaha tuh mbak, sakan awewe na bogoh sorangan gitu kasih Ableh ampe teu era teuing. Masalah kos itu mah abah mah geus nyaho lah taktik-taktik nu karang itu mah. Sok heula abah arek. Mbah arek ieu heula nya arek jampe-jampe heula. Bismillahirrahmanirrahim. Cak-cak kuris tembong tulang. Tunggul ngatung catang malang ketebak cek ku cahaya. Tunggul hidung bakar ayam. Ega gugo air. Ulang. Anjir kagugo dah. Cik-cak di dinding diam merayap. Datang seekor nyamuk. Itu mana gitu. Mantra abah itu. Hampura tuh bah. Jicing. Balikan dia abah. Pohok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, leungeun aing kabeuleuh dah. Geuleuh ada anak. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggul ngatung cetang malang ketebak cai ku cahaya. Tunggul hidung bakar ayam kade poho teu kabayar. Biar. Mau cai teu neng? Oh jeker, iya mbah jampe-jampe nan diinum gitu. Lain baus. Ha ieu lo, eta Mending geus ngesang ieu dah. Di tadi. Geusnya ayeuna mah urang dibere bekal ku abah yang pembahana. Ya, sautik ieu supaya manggih di poe naon ayeuna teh sing manggih di poe tepung deui nya. Dikumahakeun ieu Mbah? Dipurulukeun ka cai. Ke diinum ku si Ableh, diinumkeun ku si Ableh ku itu namanya ke budak awewena. Heeh, banyak. Ieu Bleh cekel Bleh. Kalian. Angkot beda anu nya teh angkot ngetek ieu nya, geus haneut sakieu ge. Geus aya namanya kade we aya nama nu hiji we kade ulah poho. ulah pohon naon bah? Eta duit. Orang Pangat ke eta ge. pana aja mbah. Oh nya. Beas bah. Beas. Duit mah data usaha. Kurang heula. Coba. Tadina panjarahna ieu sok aya biasa apa mah ke teh ieu. Oh kajian aya kajian daripada ya. ulah lila. Oke budak balik heula urang panggul ka dieu beas. Banyak heeh. Ayo. Ayeuna mah. Ampuran nya mbah. Entong sasalaman. Pamit nya mbah. Minta doana. Ayo. Kade di jalanan Mangga mbah. Ayo. Bismillah. Ada kabeulung dua ieu leungeunam. Geus ayeuna mah cicing heula nya. Cicing. Mane bangkong, mane jangkrik. Geus. Bener budak. Ayo Aduh, geus beres. enggak saya. Orang baliknya. Oh, rek balik dulu yuk. Ya tuh nya urang. Nuhun komandernya. Hasil urang. Rek balik. Mudah-mudahan sing kainum ku si Neng nak ambil bogoheun ka si Ableh. Ulang ngumpul. Capek dah tas olahraga. Des, Neng, bawakeun cai emak. Naon mak? Haus. Kela. Mah haus. Mah haus mah. Cai. Aku aing diinumnya. Hausnya tas olahraga. Kunaon ieu aing? Puyuh. Bleh. Oh, jadi si Ableh. Ableh. Mak, beneran mana nu beunang, Mak? Kabur. Ya. Waduh. Bleh, Ableh. Aku rindu padamu, Bleh. Cinta padamu, Bleh. Aku cinta padamu, Bleh. Aku rindu padamu, Bleh.
kumaha tuh mak kieu mah kuduna Hape bleh urang eta ngek ngubaran anak kunon indung lu kaedanan kumaha aduh pusing balik deui ka dukun cara anak ieu mah urang eta batalkeun ulah sina bogoh deui lah kitu we lah ayo dah ayo nama orang gabah dukun deui Oh, mbah. Hah? Kunaon bae? Mbah. Ih hampura mbah balik deui mbah. Pelet anu ku mbah dibere teh salah sasaran. Duh. Kok bisa? Mbah, kalau diinum ku ceedoh ku indungna. Ayeuna teh ceedoh kaedanan si Able. Kumaha tuh mbah? Tulungan. Kalau abah harek nempo buku heula nya. Soalnya ieu poho ari nempo aing nyeun salah ieu. Kapanggih mbah? Jampe nyabut pelet. Lain. Dia mah buku bon hutang mah lulu geuningan. Salah ieu salah. Nah, iya. Sok abah urang balikan deui berarti urangnya. Iya, kudunya. Turutan ya, nya. Turutan. Abah urang maca ieu heula. Turutan. Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Tai cak-cak ninggang batu, lilehun tu sia. Karacak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Tai cak-cak ninggang huntu, laun-laun dilebok. Hap, kararas kadebong, tuaras abong. Wah, Get bleh. aduh asuing Tuh pengajian aing teu kabur bleh. Allahu akbar ieu si mbah. oh geus ayeuna mah tara ngeureuyh nya muga-mugi sing berhasil sing sukses. Ya. Oh geus kajen teu make panajem deui ge geus. Geus tadi geus sakalian. Heeh, mbah mangganya pamit heula. Oh ayo. Cager deui nya mbah. Ya, amin. Lah, suku aing minta keram-keram ieu lah. Alah, mami hasil boro-boro balik deui. Gagah tuh kanya hubungan sama aing. Komisi mana komisi? Udah ulah tuh aing pararegel ieu awak tuh. Keram suku tidak disila wae. Tempat emak tinggalan bleh. Cicingna hitungkeun nya. Marek balik deui. Ini mana eneng ieu bener. Hah. Atuh eta masih mami atuh. Bener neng mah gawat muan. Itu sia si mandor. Sia tah, akan sia imun tah. Dor, siapa kabur dor? Tungguan aing dulu. Ayo sia. Sia dor, mangkat wae sama dor. Aing ketemuan sorangan wae.